laksanakeun zakat, puasa laksanakeun puasa, kabeh sadaya perintah Allah laksanakeun. Kajauhan Allah eta disebut akhlak Allah. Cek Allah salat, laksanakeun salat. Hadirin jamaah yang Allah salat, wajib jalma salat ke jalma mukallaf. Ayo mukallaf teh boga akal tur balik. Adapun jalma anu can balik atanapi jalma teu boga akal nu gelo teu wajib salat. Mata di laut salat gelo sadangan daek teu naudzubillah min dzalik. Tanya jamaah sadayana salat. Salat teh nyangsangna sagala amal kana salat. Kuliah subuh kana salat. Sedekah kana salat. Sabab ci hadis as-salatu imadul salat teh pihak agama. Salat. Jangan sadayana siku-siku jeung musuh nyangsang ka pihak. Bahkan salat saking penting-pentingna salat ya, nepikeun hukum syara agama teu ningali kana fisik jelema, teu ningali kana pesak jelema, tapi dieu cek paribasa jan geuning ripuh selaku akal normal wajib salat. Oban kumaha atuh teu kawu ibi teu kaduka nangtu diatur ku agama. Salat limit bari nangtung, teu bisa nangtung bari diuk, teu bisa bari diuk bari nyangigir, teu bisa beunang kahar, teu bisa bari mah beugda laksanakeun salat. Ieu mah hirup jag-jag. Coba ya, awak jag-jag kontrol nyogok salat kahar. Teu pikiran siapa? Hadir jemaah riwayat. Nabi Allah kenal salat. Apa yang anjing? Cek Nabi noh. Oi. Allah deui dunya anu paling wujud anjeun maneh nepikeun anjing najis mukallaf. Baheula di pasir kunci. Anjing tolok ke abdi di pasangkeun keneh. Siun anjing tadi gelap anjing rugi gelap. Aya uhnya anjing ani. Aya anjing deui teh. Daya. Kami pengjana pantes ulah tukang anjing dua. Gai geuning lagi. Kieu nya soalannya. Nabi suku kelamun aya anjing bagong. Ari bagong mah haram itu haram. Ieu babi bagong haram. Ieu oge aya anjing mah wenang meunang hegwe ngan sing bisa gerak sarosana anjing teh ngan kieu cenah upami urang ieu anjing eta ibadah urang sampai dikurangan ku anjing 2 kilo. Jadi ngajebol we urang naik salat tahajud puasa dikurangkan lagi. Jadi eta. Kedua, di mana-mana jalma sakratul maut. Di imahna atau di bibirna di kolong aya anjing, maka eta malaikat rahmat mungkin nyamperkeun ka jalma bodas aya anjing. Ya? Upar bantuan di imah anjing. Bahkan pernah abdi marbejakeun itu behadi di Saudi. Anjing teh di sun ce, bekas udah kesakit nih. Ini kayaknya. Ieu ada sebut salah diantep teh sebut anjing di sun. Tah hadir anjing. Sekali malaikat rahmat mungkin hadiran dalam sakratul maut anu di mana di kolomna
di bibir anjing. Sakieu ya. Malaikat rahmat teu hadir di jalma sakaratul maut, hiji aya anjing, kadua aya awe bolona. Bisi RW teu bolona tong deukeut-deukeut. Ya. Oh, jadi nyelaku teu. Nyelaku punya. Eta geus sakieunya lamun galayan. Mai dioru minta. Dioru. Eta bisa dibukakeun banget tah. Bukakeun gitu. Bahasa. Kujang gitu. Eta kumaha mun di maneh? Hei. Punten jika alus urang gore. Ya regikeun. Nempo waruga badan manjian ora upami lain makruh upawi mahrum haram upawi mahrum tibalik ai gawang upawi mahrum makruh upawi lain mahrum haram. Contoh aja di pas itu sih contohnya mati akhir mau nah mudah-mudahan itu sudah Fatimah ayeuna higaya tapi lain mahrum mati maut kalau dibukakeun pamun teh haram sandi lamun jeung lain mahrum teu sadini lain mahrum haram ningalina jasad mayit ubawi mahrum makruh teh haram mah aduh sakti mau dibawa heula bersama tahu ni Kang Ahmad mau inannya mau bukakeun nyabi ya Allah Kang Ahmad dior eta salaki nana entah ya haram aku maka sekaligus ayeuna upawi maut teu dibuka-buka sok we datang doakeun teu dibukakeun kumaha nu ngorotok nah sieun di halusnya dibukakeun deui kujang pacan naon teh nyaho gitu kali eta keluar rumah yang paling jah aya itu bau jadi sekali dari ya memang naon kitu jangan tawisna jadi upami kan maut keun bae tong buka komo bukakeun memek nama di kolong sama cereuk teh ayo penyangti oke nah durasi penyangti mah hidinya antep sekali deui jadi upami anu sawios mangga ngaduakeun sing bea ngankeun bae tong bukakeun keun bae bukti eta kedua yang bertempat stabil mayit ya di barang-barang beres mania cing di dieu aya mayit mana balik kuluna kemana cibi kaler kebelah kalernya ekanya anu mayit berang mania eta di berang bungkus nang karak tadi dia hadap tuh betapa lamun mayit tangkal abdolna tapi kita ya abdolna mayit tes baria geus beunang nangkara maka sia kareta lain kali tapi kedua obar jadi ahli makhluk lain bisa gak lamun laga imah sirah kumaha teh kareta sampai kulon ya selanjutnya obar itu keun bae aya tambahkeun bae mareng bami bae tadi lamun serta tempat tak strategis lega tengah jalan maka nyimpen mayit beunang madia nang karak maka sidah nang ulah wetan cokobrak ke belah kulon ya pajak deui ye sareng geus riwayat cek kalian ye eueuh deui pamintasian eta anjing gak jawab mohon cak Gusti abdi pamit tapi aya anu paling rujit paling geuleuh paling hina teh mah bisa eta urang pasien kunci nu tara salat cek anjing sakali deui cek anjing abdi nampi
di dunia paling rujit terkenal segala tapi ayat yang paling rujit ayat paling hina mana eta urang pasti puji utara sholat jangan bapak sholat jadi ojo urang buka sholat utara sholat terus sholat nyium ayo cinta sholat yang dicium bisa usaha lagi satu, hanya juga apa? Baik jam lahir mahal lagi, boleh mahal lagi mungkin. Namun biar kita itu, tentu akan kurang serennya mudah-mudahan. Ada jalan telah sholat sawai, mudah-mudahan memberi taufik dari sholat alien. Allah, pokoknya nanti, pokoknya sekilah. Urang kesini yang bakal mau. Kafa bil maut wa idul cukup keur maut arem hidup maut aya kecil aduh amak kasalah ieu salah eta make nyamuk tobat sudah usaha Jakarta paling terlalu ini di Jakarta ini balik tidak kemaan kurung dua toros ari seperti nyamuk ucap kasalah ampiran pangar ditegelkeun tapi ingat keun bari salah pedanya anu mah lain ngarannya meunah hukumna disunatkeun dipapar diri kade urang bakal mau mudah-mudahannya apa aja sing nyanu amin ya Allah Amin. Nih hanya yang tarik teh hadirin rahimahullah nah laksanakeun perintah Allah salat Allah di pambarun-barunna jalma tara salat. Tara salat mau wajahna salat teh kurang laksanakeun. Kadua hubungan akhlak jeung makhluk Allah jeung pada manusia heulana. Aya akhlak kudu kumaha sahanapeun kasalureun. Kudu kumaha aya nu salureun kahandapeun, kudu kumaha jeung tetangga. Aya akhlak masing-masing. Di pada jalma hadis yang khairun nas an paulin nas eta anu paling bagus manusia anu paling loba dimanfaatkeun ku manusia di jelema itu da jadi RT khusus RT anu elit nya jadi cek hadis anu paling alus manusia anu paling dimanfaatkeun manusia sudah sentik nitah tanpa pamrih tanpa dia cek hadis anu paling alus manusia ya sahana pun hormat bahkan alhamdulillah abdi mah di keluarga abdi pokoknya untuk itu abdi wayahna abdi rek sama derajat anu cungkang rancik alhamdulillah cik abdi itu pokoknya wayah abdi kalancep cungtangan padahal itu lanjut masih anjing kopi. Dibagilah punten contoh. Nya punten ya. Abi jeung ngajak bicara maaf. Ari Haji Hamid mah aya nu bisa dijemput ajengan. Dah mah kata itu mah kekuasa. Bisa wae pada mah gagah. Ajengan. Lajeng kuli bangunan. Jauh atuh. Jauh. Ditanyakan, kamu seberapa sampai 140? Aing mah 240 ayeuna kuliah subuh. Jauhnya. Tapi maaf, itu laksana jangan kolajin abdi cinta. Bener? Mana lagi sama kau tidak teh, dapat wima atau tidak sombong tapi tidak. Pokoknya mah sifat adi kalanceng, tong ditempuh derajat ada ulah pedah kieu, urang RT. Lanjut buat orang cincang paduli lanjut akhlak ayeuna anak terhadap orang tadi loba akhlak anak orang tua ayeuna kiwar sebentar bil walidin pada hadis ridho Allah aya dina ridho bapak ya jadi kieu upami istri lengoh lalaki ridho Allah yang ridho ibu bapak
upami istri gaduh caroge ridho Allah aya dosa lamun aya euceul maot salah hibadu Allah hibadu di mana-mana euceul maot salah ridho Allah ridho sadai upami pamegat istri anu remo ridho Allah jadina ridho inung bapa upami istri gaduh caroge pinah ridho Allah aya dina ridho salat. Awe mah gampang, maot mah salat laksanakeun, puasa laksanakeun, rasa diri tidak harap. Teu wani ngadagankeun pargina aya. Jelema ngajual memet candas 200.000. Ieu mah kieu abdi boga alumni. Manehna teh alumni reh bukan anak buah dan jegar dari mah batu dingran jalur nangtan sok sirang kayak payahan di tajawi payahan ucap ini Ahmad payahan di payahan sekali kan wah si jenare saw maneh nanti bukan anak buah waktu harita setahun lebih ngelampung alhamdulillah cenah Pak Haji abdi gaduh iman awe jowo di Cipanas puncak 22 aww. Misi erek abdi aja mangga dapat abdi digajarin lagi. Gratis semuanya. Coba kumaha cenah banyak ieu teh jajakin payen-payennya. Bukan ke Pak Haji cenah. Awewe. Upama lamun dalam sekian sampai 10 tingkat 500.000 250 ke manehna 250 abdi jeung polisi. Jadi bingung. Ayeuna mah disebutkeun polisi Abu Jahal ku bisi kejo. Dibagi dua. Nya kuat cek awe da, cenah neng mah teu di daliput deui cenah. Tah. Hadirin, mana biar wangi ka orang tua. Numawi urang sadayana jamaah rahimahullah anak urang sabab yakin anak anu manfaat di akhirat madarat di akhirat da kabeh geus buat anak mah riweuh geus rumah tangga riweuh tapi kade anak ulah ngariweuh kerja di akhirat dunya kabeh coba mana tuh bukan duit bebeja hayang HP nya hayang HP misilah riweuh wae tapi kade sabisa-bisa mungkin di akhirat anak ulah ngari ulah lebih kieu dunya ngari akhirat mana akibat anak anu ngariweukeun di akhirat adalah anak anu orang tuana teu ngabidi kana jaga anak mau sawayah ci atuh umpah ini urang kalau anak asup dengan pendidikan agama jeung dari agama nya kade yang anak teh ulah salahnya punten tapi dia aya kana sakola dia jeung aya kana ngaji diantar itu sakola ana ibuna tang-tang ting-ting di teh teu make baju balik potong kumpul susu dolos sakulah ai teu ditiup mau cetak kuis ai bijil dia kudu sabo jika juri jadi beuteuh anak bi kumaha cenah ieu teu sakola teu poe ti kemana tak orang tinggi ai teu ngaji mah diantep beda ilmu teu terang ngaji tah wayah sakuatana sakieu orang tua ke anak dina amar ma'ruf nahi munkar dari yang utama beda aya batur mah aya tahapan misalnya urang pasien kunci nilai dosa teu ditiup yang orang naon we urang mah nyaramna terbatas mana hiji lamun bisa ayeuna mah langsung ciuman katinggali awe teh ditiup nyokot imah tiungan bahkan informasi kalau orang pasien kunci teh dengekeun bisi urang dieu teu boga tiung ketutup orang datang ka sok masih 20 aya
Sakali deui keur urang paeh muji bisi teu gablek tiung keun teu berorat datang ka bibir aya abdi samping urut usoreh. Tilu. Jadi opateun. Okeun banyak asal teu berorat. Ya. Tah, Kak. Jadi supaya anak teh bil walidin. Sabab kieu cenah ta'lim di mana-mana urang hayang sukses dunia. Cek ta'lim sing hadir ka ieu bapak. Ya. Pokoknya kontan lawan anak hadir ka ieu bapak bakal sukses di dunia kene. Sabalikna lamun jalma menjadi anak ngareuikeun, nganyarikeun ka ieu bapak, tong akhirat dunia bakal kapalih ti sore datang. Ngikeun sateh. Nah, menjaga. Sawangsuna upami jalmi hoyong manfaat ilmu sieun saguru. Sing hade ka ajengan hormat. Sing hade manfaat ilmu ada cenah anak ibu mulai ajeng teu ka ajengan. Disebut ilmu manfaat lain ajengan. Mana ada urang ngamalkeun ilmu disebut manfaat. Tah bilwan ona manfaat anak. Yakin kudu ayeuna urang gede ganjaran kemudian orang tua. Pokoknya lah setiap pada menyelesai anak maka ibu rama kebagian eta pentingna anak soleh. Misal kalau misalnya ayeuna anak mate cekenang Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hidup berdosa minimal ngorotan maksimalna beak dosa ibu bapak. Eta manfaat dunyana nya ada sebab anak meureun santeuna ka ibu bapana. Hadirin jemaah Allah, tah supaya anak birrul walidain hade ka ibu bapak adalah kade urang ngadidik ka anak nanti kade teu antepan. Sok cenah ngaji sakola nya bakal lebih mah instruksikeun wayahna SMP lah kudu ijazah ngan kade ulah sakola unggul pendidikan di sekolah mah ayeuna unggul didikan agama nyamu kita heran ulah ada pikir teh mah anak teh Gusti wana kali teu bisa maca Quran kudu acan sing ermanya udah pasti puji teu baca Quran. Kos hayang, ya hayang proyek itu bangun bagus lah sama. Minimal Quran kagak tah cek, bong budak ketika besok, kade budak kumpul di mana, kade kumpul di mana, ada kerja budak HP, hek wae, tapi kade waya anak urang, urang kadang ngomong bingung di mana bukti kali ngakeun anak urang tinggal dina, ulah atepan. Sabab sah madarat lain umur akhirat dunya kene timbul madarat. Hadirin jamaah rahimahullah. Al-Maulid. Maulid teh apa? Nah. Hiji apa? Kedua, akhlak bertetangga. Akhlak bertetangga orang hak man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yu'min jar. Lamun anjeun ngaku iman ke Allah, iman kena poe kiamat, paling menjamah kena saling hormati jeung tetangga. Ayeuna tetangga dulu ulah yang pedah potongan ane kabae. Aya teh jadi namanya ada jeung potongan sok rada ini deh kita tadi dia. Nyimakilah ajur kami Pak. Abdi diwak tadinya orang gitu saya potongan atau tulus bagian baiknya dari abdi babi boga potongan bisa prak papiran dan dia enak sadapot di potongan pokok deui maunya pokok deui di potongan gawe apa di surga punya bageun balah aja potongan kieu we nya cek bieu akhlak tetangga komo akhlak tetangga kade ulah beda maru ulah beda patilasan tetap akhlak
tinggalikeun teu meunang bade cewek. Saya kencetakan dasar taufe di mana-mana jalma timbul resah terapi waktuna hirup petunjuk eta dosa. Enggal sabab kieu terapi di dunia pada akhirat. Timbul pertanyaan. Ada pertanyaan ieu diantawisda tinggali dina dalam pupus. Hiji ditanya kepada pun karwadak di antarana sahabat aja. Nya. Tadi mana-mana jalan iman ke Allah, maka mudah lidah ngajawab Allahu Rabbi. Kadine saya mah ngapanjeun wal Quran minta jelema anu bisa baca Al-Quran, sok baca Al-Quran maka bakal babari jawabna awal Quran mah sawang sunnah kami jami para baca Quran. Hara pada harus dari luar sih udah bina tinggal sebang modal. Ima jadi jelema teh anti sawareh. Taraweh tara. Tadarus tara. Nona teu we siapa? Eta si nyambut ceuk lanjutna sak ibadah urang-urang kene. Keur urang ayeuna engke sampun jangan akhirat. Ayo kieu lah. Sabab kieu nya Allah ngaran al-hasanat yudhibna sayyi'at. Ari ka alusal teh kalau kamu anak kieu. Ada orang datang ke pengajian. Berarti pengajian dosa deui. Pokoknya mah kieu da urang geus yakin dosa mah karena dosa loba. Awal hade loba aya itu geuneun. Ngan aya itu dicedeung. Sok pahemi cek jelema teh. Enak ieu nya. Aya dia besok aya salawat keuling ka aya dia. Ditenang. Saden jeung alus. Ieu dicedeung. Awe rek salawat cenah. Di imah teh teu di baju, dikutang di luar. Dikutang di luar. Jo tong sok kitu dikutang di baju heula. Di baju yang ya hari dipakai Allah ibadah loba kan ibadah di tantangan maka timbul di antara mata paingan ya ayeuna kita di pertanyaan hiji eta kedua di Quran sabi-sabisa Quran ayeuna komo anak urang daya di kade ulah dipikeun teu bisa baca Al-Quran ciamut kan ragap diri tinggal anak injurang ulah juga geus gabreuh anak teu mikir batur tarawih mah aya kalian kiri kanan 2000 wae ada dong di proyek make tato marukan keun geus tato kenapa tapi sumu tinggal di anak haram kalakuan orang tua sok turun ke anak. Bager indung bapak turun ke anak terus sama. Bang Ilyas ketika dulu. Aja lagi. Datang hiji sahabat anaknya ceurik datang, ceurik. Muncul kuasa kunci nama. Kunaon maneh? Eta cenah bapak dia teh cenah proyek ilmu. Eta kumaha bapana? Hadir bapana manehna ngaragap di. Hadirlah astagfirullahaladzim. Anak aing nyung kalakuan aing baheula di nyung batur. Jadi wajahna tapi mudah-mudahan contohnya upami urang baheula ngalaman nyabat kawajikan batur nyawa oleh haram maka mesti adakna atau injuna bakal dicabat cing salahna ya imam kayak gila tinggi dia wi bener hal lain bahkan wi tadi tapi jago medi di kobong sok jawe berat kemudian buat ibadah ibadah goyang priang tuduh
Nah, anak ini kemudian kita anu rumah tangga kita pempelon, abi dia tahu dipakai batu tuh. Saya ulang-ulang baheula ngalaman nyium batur, maka misi ada urang amun teu tong inju buyut bakal di alaman batu di alam. Udah kieu contoh. Abdi akhirnya lu. Baheula akhirnya lu tilu. Anakna aya akhirnya lu. Mau beda kieu. Injuna unggal punya lu abdi lanjut tanya. Pilih can, lu akhirnya tuh udah abis ini nyadu amin. Kembali abdi aja amin. Amin ya rabbal alamin. Ya ini bukan jelas tapi aja balik dikabak cabak sana. Lamun basuh yakin abdi aja tos kiih mun geus kayak bawa panah. Pajak deui. Udah ini mana nasib kan bae nasib ayeuna mah tong cari harta udah aya kumaha cuma bade aya teh pengusaha mah penghasilan kolam renang hasil nyawa kadang sawo oh gaji RT tapi mau jadi asa aku eta nasib dibuat nasib lain itu teh lain nasib namun kita berbeda. Tahan diri Quran. Kade anak kurang telah bisa apa? Mina Quran. Cik berbahasa anak tu hadir rupiah geun anak. Apiah komo kade Quran sama Quran berberkah kemana-mana. Tah sing inget nang ceuk anak teh kelakuan sok buruk kana. Sing inget minimal urang rek motor tinggal di anak. Tinggal inju cik mikir diri anu kadiana waman ikhwan kan ditanya sahadu anjir tah di bener-bener alus tentang tangga repeh rapi maka bakal timbul babari ngajawab pisan mana wal mu'minu wal muslimun ikhwani mu'min muslim dur'am eta akhlak timbul manusia nya timbul akhlak hadirin dan para pada jauh harapan yang sebelum klub pertama cari sanksi abdi tanpa sedawana tak etama timur modal simpuri nya tawalasna taufik dari Allah Subhanahu wa taala nuitina bangsalena nya